betahna di mana mun cicing di masjid sabaraha jam betahna mun cicing di hareupeun TV sabaraha jam betahan mana jang ngukur pangkat urang teu kudu ku batur ku urang we ukur jaing aya di hareupeun TV mati isu ka beurang teh betah kunaon aya di masjid mah sakumaha aya pakuan sakumaha aya paku masyaallah aya naon geus ukur ku urang kitu keneh babacaan kunaon ari maca Quran mah teu betah maca sholawat mah teu betah tunduh kunaon ari WA-an nya aki-aki goblok kuat teu rohna di dinya mun paeh neraka eta ulah sok nyeleuk ka dia tuh biasa bae sih masyaallah kan bangun nyahoeun teh kitu teh tah roh urang di mana ukurnya geus kolot urang betahna di mana nu dibabawa teh ku batur teh tasbih ieu mah nu dibabawa teh tipileutik lain HP tipileutik dibawa ka wawara roh urang di dinya ya masyaallah tafakuran ku urang geura aya naon di diri urang sok aya nu can betaheun ngaji aya naon ieu aing awak aing teu betaheun amat ngaji coba tanyakeun ka awak urang aya naon sih di diri urang tika ngaji teu betah nyaritakeun hukum-hukum Allah sedengkeun urang deuk balik ka Allah urang asal nanti Allah diurusan ku Allah hirupna ge nu Allah boga daya jeung upaya ti Allah kuari urang ngajauhan Allah sedengkeun urang bakal balik ka Allah tanya awak urang sia goblok awak kunaon teu betaheun amat lamun nyaritakeun kredit haram teh maneh hayang dihalal-halal tolol amat sih goblok si awak ini goblok-goblok ge pan motor dipake ngaji teh nang ngridit teh kubahat ya Allah goblok si awak goblok-goblok urang ulah ku batur ku urang goblok si awak tolol si awak kadengen ku anak ji abah jadi kieu abah jadi kieu ku hari kurang obat masalah ya horegadan hebat cak anak teh hebat ke horeg cak sara abah bagus gak goblok-goblok diri tolol si awak salat mah buru-buru inget ka dahar ai keur dahar tilok inget ka salat goblok si awak kitu-kitu ku urang tah awak urang tah masyaallah nah dibulak dibalik abeh urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala berangkat ka Madinah heula 8 poe di Madinah kumplit alhamdulillah sejuk tentrem bersanding jeung khairul khalaik jeung afdalul makhluqat urang asa aya di gigireunana masyaallah salat asa bareng jeung Kangjeng asa aya di gigireun nikmat perasa anu Kangjeng teh boga syafaat bakal nulungan jaga di akhirat manzar gobri ba'da wafati sahajelema nu datang ke kuburan kaula sabada wafat kaula wajabat syafaati wajib bakal menang syafaat kaula beuh urang aya di nagara Kangjeng indah salat intikaf maca shalawat mantep beres di Madinah terus ke Mekah ngalaksanakeun ibadah haji ihram wukuf
Musdalifah Mina selesai haji langsung ke pelataran haram didinyalah selama 10 hari jadi jumlah 30 poe di Madinah 8 laksanakeun haji di Mina 10 hari transit kemudian di pelataran haram di Zamzam 10 hari pulang